nuju aya kalaparan ageung kulawargi Bapak Yakub ngalih ka Mesir kumargi parantos diawitan ku Bapak Yusuf tidinya ngawitan deui anu kapilih prayi anu alit Bapak Yusuf nyaeta Benyamin janten raja anu kahiji saresna anu kapilih putra nu bungsu nyaeta Benyamin sanaos hak kasulunganana digentos ku turunan Bapak Yusuf tapi raja nu kapilih kahiji nyaeta Saul kirang satia ka Gusti ngarempag nyanda kewenangan salaku raja oge hoyong ngagentos imam janten ieu henteu dipika seneng ku Gusti tungtungna Gusti ngalihkeun ka hiji badega anu nyarengan Raja Saul eta Daud Daud kapilih dan kumaha Daud ti bangsa Yuda saterasna kasalamatan jolna ti bangsa Yahuda kumargi pusirna ti Raja Daud katangen raja anu sae anu satia ka Gusti anu diangge ku Gusti janji Gusti yen sadaya putrana bakal neraskeun trah raja-raja tapi syaratna kedah satia sapertos Daud